Nah iya yakuludzan ayat 2 hamzahna. Nah ketika dipicen yakuluna macana kumaha ulah ka makna heulanan sia ya golok ya eta golok ya ayo ya mantak ngaji kadeuleunan nyara rantai santri teh eta keur mikiran tasrifan beh masyaallah tahun kedua katiluna mikiran maca nyana alfiyah beh tahun keempat kalima mikiran fatul muin masyaallah tahun ke-7 tahun ke-8 kawin bapak nama percaya bae horenganan tilok ngaji di pondokna nipu kolot eta tapi kolot ulah asa katipu tetep we ngaran-ngaran ngaji ganjaran beunang sahanu nyaho kolot salat teu bagus puasa kurang bagus maca Quran carang di akhirat kok salamet horenganan ngabiayaan anak ngaji eta kan nu diharapkeun ku urang teh eta urusan anak bisa ngaji jeung henteu teh majang nyana ieu ulata diatak sama urusan anak bisa ngaji jeung henteu mah urusannya da jeung bekalnya anak tapi kolot mah geus mere tiap bulan di akhirat kunaon ngajembat jembatan Siratal Mustaqim lancar kabehan kararaget tatanggana kararaget dulur-dulurna kaget kok sia mah ieu boga SK cepet amat ka ditu emang aya naon ya salat sia sarua jeung aing puasa sarua jeung aing zakat kitu keneh kok hebat bareng di deuleu bukuna ngabiayaan anak ngaji di pondok pesantren alhamdulillah teu boga ka izin teu budaknya harapan urang kan eta geus aing mah kana ngabiayaan maka sia urusan bisa jeung henteu mah urusan dia jangan sia ieu ya harapan aing mah sia bisa jadi kiai eta mah sakadar harapan aing itu harus kos kitu jangan sia aja aing mah kolot dek jadi naon atuh aing mah ke ninggalkeun sia tapi di akhirat ternyata Allah masyaallah nganilai ngabiayaan masantren teh sarua jeung ngabiayaan perang. Namun ngabiayaan perang tekan syahid sarua bae. Itu syahid nu ngabiayana ge milu syahid. Nilaina maksudna. Ari ieu nu ngaraji. Ge, nu madak nu hebat tadi lembur teh. Sia ka manana? Ka ngaji. Ka mana? Ka Cilongok. Kok lempang? Teu lempang kumaha aja motor teu boga mobil teu boga. Tah duit tah. Nyewa mobil tak aing dipangyewakeun. Sah. Tah. Boh, nyanana mah deuk ngaji deuk henteu tah. Nu mangyewakeun ganjaranna geus loba jasa teh mah beunggeus engke di akhirat dak pangheulana ka surga eta nu ngabiayaan dia tuh nu bisa ngadengekeun ngaji anu bisa ngaji eta ku gara-gara nyana ngabiayaan sababna nyana masyaallah mantap engke di akhirat protes ngaji di mana surga mati ngaji baheula deh ai sia ka Cilongok biaya nanti mana bah kawasa Allah ngasupkeun ka surga ku ngabiayaan doang ye lain lalagaan nah ieu komo masantren mah anakna terus saya di pondok pesantren aja masantren waktu lok sakedeung 10 tahun teh can bisa naon man masantren mah 15 tahun rada deres 20 tahun ka arah mata karolot kawinna ngaji bae tungtuna mah kawin kolot ngaji teu bisa we atuh masalah teu ieu keur carita fitnah